kudu hormat. Kembali. Kudu mana? Lempang saeutik. Oh, lempang saeutik. Aya tangkal cau, kudu dihormat. Oh, mana tuh? Tuh lah Itu tuh. Oh, itu sarua. Sarua tuh tangkal cauna, daunna hejo tuh. Ya daunna hejo. Ada deketan, kudu hormat kana tangkal cau. Tah ieu ngan eta make babacaan teh hormatna eta. Oh, gitu, hormat gerak. Gitu bener. Eueuh bacaan eueuh. Usaha. Usaha we. Kudu bareng da. 1, 2, 3. Hormat. Gerak. Mas, sudah meureun kitu sakali lin. Sakali. Ayeuna Soek mana naon? kudu apik-apik bisi ieu soe. Kemana dia ini? Ayeuna lempang jongkok 1 kilometer. Wah, Kepor meureun. aduh deka. Tapi kan hayang hasil meureun. Ieu lempangna ka mana ieu teu puguh. Eta kadinya ka hareup. Tingkat tukang. Hayu lah Ngurutkeun jalan ya pokona. jongkoknya. Heeh. Terus. Kieu teh tuh leungit kieu teh. Kieu meureun. Tentara lain. Ieu teh bener 1 kilo. Heeh bener. Wok salah wok. Kumaha? Ini kudu sabari ngomong ieu. Ngomong kumaha? Empret. Aing parupa. Empret. Engke heula ieu hese ieu mentas kumaha cut. Hayu maneh heula teh heula. Heula tuh daguan. Empret. Empret. Akhirnya teklok tuh urna. Tadi gagal. Nyata. Lain sih bener. Ieu mah nyelakakeun. Empret malah kitu mah meureunna dijamak. Empret. Cut. Ribuh nyata. Capek. Beres 1 kilo meureun ieu. Aduh, Gusti nu Agung. Capek. Oh, terus kumaha eta? Baca lah ya ring mah capek. Naon teh? Lempang biasa 10 meter, tuluy koprol 3 kali. Oh, 10 meter kalau gua. Oh lah ini mah. Oh, eta geus 10 meternya bieunya koprol 3 kali. Jatuh koprolna. Gitu koprolna tah. Balik deui atuh. Heuh pananyak. Wok. Balik deui Kang Wok. Heuh nyata hese pananyak. Lieur nyaan. Jadi tilu kali lieur. Oh, 3 kali tah. Seret dia 3 kali teh. Wok. Kumaha eta kumaha? Maju mundur. Maju mundur 3 kali maju 3 kali. Terus Pating oh kitu hae bro. kumaha? Mundur heula 3 kali, terus maju deui 3 kali. Maju mundur teh. Mundur heula 3 kali, 3 lengkah. Ampun. Leungeun bari dikaluhurkeun bieu teh nya. Ieu. Mundur. Maju. Terus pating mak. Aduh herang. Gila euy. Pan hayang hasil kikian teh meureunna. Ayeuna eta naon? Geus pas di dieu. Ini mah Eta beres. karuna tah. Mananya? Aya tangkal cenah. Nah. Ieu tanya. Hah? Hasil ayeuna mah bener.
monyet gede. Astagfirullahaladzim. Lain. Cobaan. Emang cobaan aku. Udah di janaknya mangutnya tadi ge. Buat si eta lagi. Buat tinggal sekali wat. Paeh teu monyetna paeh teu. Teu hina nyungsep ka itu bangunna teh nilap. Tabuluna ge. Langsung teh Badar. Eta siga aya jelema arek ngaganggu sia kala leuweung aing. Wah. Dibere ka dia. Siap mun wani-wani ka leuweung aing. Aing arek dibere. Aing kuda. Nyari bujuk. Burucut. Wah, eta udahan bieu pas. Astagfirullahaladzim. Eta naonnya makhluk naonnya? Teuing lah, teuing. Biar lunca. Jadi tuh monyet jadi hadian. Cut. Ada arek naon sia ka dia. Luas kacida kuring mah. Ku apa? Lain Guritik na jelema teh. hati-hati ada mah tempuan lah sakurelina. Si aya deui. Wah. Kira-kira geus aman. Cokot da geus katempo itu mah hartana. Oh, kumaha? Itu tuh. Nyata. Kumaha tuh? Katempo lah dulu kan di tempuan heula ieu oge bisa kan deui. Aman. Aman bangunan mah. Pacakal-cakal lah ini bisa yang ngerontok deh di tukang. Dua kereret pasti kan. Yakin aman? Cut. Potong cut, potong. Berat. Alhamdulillah. Ewok. Jadi kurang duaan. Kamu kalah calaunan. Ih. Hari mana? Naon teh mun teu kira-kira. Naon itu ya? Heueuh kuring keur eta mimpi arek nyokot harta. Menang harta karun. Heeh. Sarua urang ugi. Sarua heueuh ngan maneh make ngegeuingkeun. Urang teh lain mimpi teh duaan. Jeung maneh tadi teh? Heueuh sarua urang ge jeung maneh harita nyokotna dina impian teh. Heueuh lain harita dieu. Maneh mah teu eceuk anya ek dituluykeun deui sugana ka pimilik. Wah, gajul.